kacarios di bumi nanyi ijem anu kaleresan kubra gebrug pantona malum nuju kasumpingan gareng sasat jalma anu goreng adat kaleresan astra jingana nuju ka pasar kalumam di gawe itu di dapur menis sibuk yuk pegawaian lah segala jangan di kumbahan piring temen pabalatak buah bakul kumbahan piring duh boleh lekoh ya sama menepungan dulu teh ngenteng heula atuh tanggeus di dapur teh ti hawu kunaon gitu eta liang irung ni medok kitu hideung tina kebul hawu lain hideung ti kebun awi ti hawu emang biasana tadi keneh teh geus hideung oh ti tadina lain ceuk ai ngomong-ngomong si Akang Epot ka mana ukur ka pasar nyari tanah macena pendek naon ka pasar biasa we meureun mah da sok pulang pulung wae di pasar teh kitu naon we sakapanggihna kayak urang teu ngarti kumaha kan ibu rumah tangga si Akang bapak rumah tangga umumna jeung ilaharna ibu rumah tangga nu sok ka pasar tapi ieu naon sababna bet kalaka salaki nu ka pasar oh nya ari eueuh mah tara dibere diut duit udah oke usaha kita eta hak manehna wae kitu anu nyakal duit teh manehna da eueuh mah tara ada dibere nyakal duit ulah kakang maneh teh jadi salaki abdi teh seolah ka eueuh teh mere kepercayaan ngeunaan duit kekurangan naon teh ngaranna teh kitu teh lalaki naon ngaranna laki korek kacida ngopet oh heeh bener kacida pilaku nu kitu heeh sikok ke dapur sapoe 1000 tapi cek aduh asa salah ribuk sih cek mengira ribuk aku cina tenang tong harus ngobrol jeung abdi mawa baki terus eta turun keler di kana ceulikeun mana kurum terong geus budeg teh budegana lain cek kita bener kejadian teh yang si Akang jadi lamun menang duit tenan ku bapak sok dibantuan ke risiko di hak Akang eueuh teh dibere tara tah ceuk matak oge kudu ngadegikeun program pemerintah jadi AWW teh kudu milu emansipasi naon eman persamaan lain emansipasi jadi AWW teh kudu ngabogaan hak ayeuna eueuh boga salaki kitu seolah-olah sebagai ibu rumah tangga tidak mendapat kepercayaan ngeunaan duit eueuh tong putus asa itu tadi putus asa ini kayak cengar jangan suka memisahkan pembicaraan kalau putus asa hijikeun putus asa jadi itu diputusi asa-asa lamun kadengen ku asa anak Mang Oleh bisa digebukan jadi lamun putus asa kalikeun untung asana anak Bang Ading jadi Ece kudu bisa kumaha Ece teh geus lila di Bandung Ece kan asli ti Karawang nah tepung jeung orang Bandung ngahiji di Bandung ngahiji tah jadi gaya bahasa Karawang tong dilepaskeun tapi Ece kudunya lo gaya bahasa Bandung gaya anak mah nya model Ece kan aslinya ti non gogek ngaran lembur ge geus lucu ngomong jelemana gogek ayeuna tepung di Bandung tah Ece teh kudu bisa pergaulan tah ayeuna salaki kitu ceuk teu kudu kumaha teu kudu aral neangan kesempatan ayeuna loba geuning TKW tenaga kerja nah itu TKW pan ieu nu nginum sok mabok teh ya eta mah inuman iya teh naon TKW tenaga kerja wanita tapi inuman ge memang kudu dijauhkeun komo eueuh geus boga anak anak carek ulah sina mamabokan ulah sina nginum pel jika barudak ayeuna geuning nya ulah sok nginum pel teh bisa ngakibatkeun aya penyakit model lain sok loba penyakit liver ati bareuh usus buntu ginjal eta efek sampingan tina nginum obat tutup pararuguh eueuh nyaho teh dongeng tetangga urang anu mabok kamari ge aya nu mabok kumaha dongeng kamari anu mabok supa eta mah cek tetangga urang nu mabok kumaha mabokan ujug-ujug ka babaturanna teh mabok-mabokan lain mabok nyaan meureun aduh hese ngabedakeun pan mabok-mabokan mabok jeung nyaan jeung mamabokan beda
Ai bedana? Mabok-mabokan atau bobodohan? Ai maboknya Nya-nyaan we mabok gitu. tah ngabedakeun antara nyaan jeung bodohan. Nya eta aya bedana teh buleud, aya mabok kaluarna. Itu udah di mana udah jay terus sarua wae jeung ece mabok hayang dibebek keur mabobokeun. Aduh kemana si Akang cek tetangga urang kitu nu mabok. Kumaha mabokna teh? Ka urang cek urang teh cek manehna teh ka urang reng geunah euy minum buaya kieu cenah tengah poe Gitu? urang ieu lain tengah poe ieu tengah peuting Iya teh. tengah peuting tengah poe itu panon poe sakitu itu lain panon poe bulan cek nu mabok panon poe bulan aya tukang baso cek urang teh hayu urang tanyakeun kali itu yakinkeun sampeurkeun ku urang tukang baso Barak kitu. Kang ari ieu panon poe bulan cek tukang baso dukanya da abdi mah nembe ngalih Cek manehna. jadi tukang baso ge sarua mabok jadi itu sarua mabok jadi itu ayeuna boga salaki kitu teu kudu mabok sabab ece mah can mabok geus jiga mabok nya Mabok we. can mabok geus jiga mabok jaba panon geus teler ke akang mana ngomong-ngomong ceuk Hah? ceu atuh urang milu ngopinya ceuk nya Emang lagi nyediaan mana teh tereng? ayeuna dijiwaan supaya jiga ngopina Jadi ucu teh hulai di tu arah buku arah. Satu arahna buka salaki ge oge kosi kituanan. Untuk nyukupi ka pamajikan. tidak bisa menyugumakan. Tidak bisa menyenggemakan. Kenapa Ece diam saja? Bilang dong sama orang tua. Ece masih punya mertua, Akang masih punya seorang ayah. Ya justru ya. Jadi Mertua. karena ayah itu sebagai teladan. Mertua ucu. Mertua Ece. Iya. Jadi seharusnya ucu teh berbicara ke mertuanya. Iya, ada mertua Ece sadar bahwa punya minantu seperti tetebeng, Tetebeng. becak. Yo. Jadi ayeuna kumaha? Soal urusan gareng ujung ucu. Hei, Hah? jadi kieu Ce, urang teh hayang memberi spirit ka Ece. Jadi urangnya harus sadar, ieu salaki Ece teh tanggung jawabna kurang. Kurang. Tapi Ece ulah putus asa. Putus asa adalah dosa. Putus cinta eta biasa. Jadi Ece tong aral, jempling tong aral. Jadi jempling teh maksudnya rezeki sepi, penghasilan kurang. Tentu aral, dingin ya. Walaupun dingin, tenang Ce. Masih hanut nu tadi. Jadi kumaha Ce? Ya, ayeuna mah cek ke cuma kitu. Urang kumaha lamun ganti we kitu urang teh boga salaki ka maneh sugan. Ari tina lanceuk kawin jeung Adi mah terus sarua jeung turun ka gunung. Lain kitu da si cepotna tuda oge. Jadi ento ieu ka pamajikan teh kurang naon hartina teh ento merelukeun. Karena rasiko soal rumah tangga. Nah, ieu teh maneh erek ngajakan ngomong moal ieu teh. Lain. Daing teh itu tadi gaya ngintip di pipir. Aduh, ampun. Jam. Hah? Aing datang. Oh, Akang? Eta geningan. Mawa naon eta? Tah roti nyaan tah mah. Oh, geningan roti nyali mana di mana, Kang? Akang teh tadi ngintip. Ngintip we aing ada geus datang si tadi gangan cicing di kolongan keburu es. Waduh kuring sedih Kang. Naon? Akang ngintip henteu seuri. Heeh. Berarti gagal. Aduh. Akang ngintip teh seuri. Berarti kuat. Dan biasanya Akang sok kagoda. Tapi ieu bawa bereukeut nyonya mau roti. Tapi ditampi Kang. Sok. Ameh jiga. Aduh. Tetangga jeung mini menta Kang urang kabeh. Ya, Kang. Putra Pak Ading teh. Putra Kukut. Apaan penginten gareng oge ka punggur waktu yang ceret apa acak ketreukna. Kang, abdi uninga ka anjeunna. Aduh, terang gitu sajerik. Abdi uninga terang. Heeh. Anjeunna takang ayeuna kieu Kang. Urang teh nyeri hate Kang. Nyeri teh ku sia di daing. Batur. Terus jadi bukur catur buah carita ngeunaan Akang eueuh tanggung jawab kana jadi pamajikan. Ah, si ieu mah sok ngagoreng. Ieu jam dengekeun. Lamun salaki dek init digawe, lamun datang digawe, dek hasil dek henteu, cing atuh budi teh ulah nepi ka baketut. Ah, da Akang na
atuh da oge teu nempo batur tuh lagi rumah tangga tempo tukang batur rumah tangga bahagia ngimankeun geuning kan jadi pamajikan ieu bo imahna bo pakena makian di batur mah ka pamajikan meni rupa-rupa bermacam-macam kamari dipanggulikeun ku aing karung tarigu dari pake naon tuh nya antekna teh kitu karung tarigu beda makian teh ka pamajikan teh ngahaja aing mah neneangan dagang koran ngahaja dibeli keur baju si Ijem nah eta koran kamari dikamanakeun koran urut apaanan di sopan pakai lalap jatuh boga jangan soal sambal Akang cek abdi mengelak dina kenyataan bari gitu baheula waktu akang rek kawin jeung teh Ijem cek bapak cepot sih rek ngawin Ijem nya cek akang eta sakitu beungeutna baeud wae cek akang lain baeud wae da memang beungeutna jiga baeud taina akang balik-balikeun make jeung baeud lain baeud mun geus kitu beungeutna jiga nah udah geus bakatna kuring ati baheulana ge kieu beda oge akang kurang ngimankeun anak keur jadi pamajikan kalabi teh angot atuh yang kuring kurang kumaha tuh coba oge ngaulaan kanu jadi sang suami tuh boborangna boh putingna tuh ngaulaan kanu jadi salaki Tuh. teu katarima keneh wae tuh ye apaan Tuh. kurang kumaha awewe mah sasieun sabeunyeur dikumpul-kumpulkeun narimakeun boga salaki teh beuki sieun jeung beunyeur Ijem teu katarima da ku aing tadi diintip caritaan si Gareng cek si Gareng kakang Eman minta tulung jadi awewe teh Kang Eman teh anu mana aduh ampun kumaha cek Gareng ciseng teh tadi teuning lain kakang Emam ketos Emam makasih kumaha tadi teh cek ciling teh masa dewe keur di kolong kaganggu aing teh ngadukeun unur-unur tadi teh Emang terima kasih. anu maksud kuring ayeuna zaman emansipasi tah dengekeun Ijem ye aing sugan teh Eman eta teh eta urang Bakasi apa tadi enggak seureuk kitu teh tuh nah dibalikan deui oh teu nyaho pan kene cek akang nganyakeun si Eman cenah jadi maksud urang kieu awewe lamun boga salaki teu nyenangkeun utawa ka ditarima ku aral neangan kumaha carana supaya awewe oge bisa usaha sorangan temongkeun ka oh nyaho jadi aing teh seperti ke Ijem da aing ngelai sulu terus cai terus mun gitu kutu dialaan terus dihakan tuh tuh kadang-kadang diwawalkeun kana ceuli aing kutu nepi ka ceuli aing gugurupukan nepi ka ceuli aing coba cipanon ceuli aing pika hejo tuh tuh deudeuh ya geuning beda jeung cai panon eta nya oh tah enak kieu jadi aing ge ulah kedua yugan lah meni alarungap ngomong teh jadi ngilueung ngapuring teh cek aing ge sijem ayeuna maneh kudu daek pan ayeuna buat babaturan deukeun ka Jakarta pan maneh henteu hayang digawe di Jakarta tah bener abdi tah baca tuh baca kumaha tah urut bungkus roti baca baca tah ye mana roti ini pakai selai kalau tidak pakai selai paham teuning tuh genikeun antep dagor ternyata roti teh cok ayeuna tah aya tah membutuhkan tah baca Jem membutuhkan pegawai tuh es bagio dah es bagio jeung lince Pak Bagio dan Bu Lince membutuhkan pembantu cok baca tah ieu baca tilu urang kunaon maneh tah tah sok naon eta kuring buka tahulu buku teh nyaho maca teu bisa maca buku kaduhung baheula teu sakola ayo baheula pan kungsi sakola cenah jadi di mana di sakola teh di SR SR teh naon eta SD mun cara ayeuna mah kitu mimitina teh di taman kanak-kanak we ayo di taman kanak-kanak dibere nyanyi ente oh ya rupa-rupa nyanyi mah kumaha nyanyi di guru eta guru babatan nyanyi anak-anak teh ya kumaha Semut kecil, aku mau tanah. Semut kecil, aku mau tanah. Semut kecil anu gede mah semut giladangnya. cek abdi ge nya Kang
anu gede mah semut karange cek abdi ge nyaho ka ditu nempoh deui. tuh akang mah tinggal ngamangpaatkeun pamajikan kan tinggal ngamangpaatkeun mata abdi percaya ka urang Karawang ayo nu jadi penari jaipongan kulit dina seni anu jadi sinden sinden anu sukses gulang lagi semet siku Kang gelang semet siku perhiasanana reuncem naon sababna sabab ngulik dina seni na mote kartaina si Ece boga warna tersendiri cacakan semut bisa jadi lagu komo gajah Gajah. oh bener cacak semut komo kaleng jadi akang mah tuh kudu make jeung berak kali tinggal ngarahkeun pamajikan teh arahkeun ngan saeutik lamun pamajikan terjun kana seni ulah galak timburu ulah cacakan akang ayeuna can galak timburu geus jeding bapak kan galak timburu di tenggelan jadi ulah tah ayeuna kieu jam ulantaran di Jakarta teh geuning tah baca es bagio es bagio jelema top eta teh es bagio teh jelema top eta teh artis jadi tukang sendal teh akan kudu bisa ngabedakeun tukang anu top jeung tukang sendal top teh soho seniman eta seniman tingkat nasional oh tingkat nasional Mas Bagio membutuhkan seorang pegawai wanita tah dengekeun jem namanya teh kabita gawe capek-capek mendingan GHS ya jam ku aing teh di ongkosan 20.000 kapan kamari teh tah ayeuna teh da mahi grepek ayeuna trun gareng apa cilik teh trunna jadi gareng sementara jadi kerutupan pangabutuh kena jadi gareng jadi kieu Ece dibere duit 20.000 di dia ka kebun Pak 1.500 terus ke Jakarta 6.000 naik patas 1.500 di 6.000 bisa teh nyahoan patas tanyakeun heula nyaho patas nyaho naon para rotok para sing dari kas gitu tak sing palangkung patah eta mah ai patas naon patas mah cepat terbatas jadi ayeuna duit 20.000 mangpaatkeun 1.500 di imah ka kebun kelapa 6.000 naik patas tapi tempat cililitan naik deui ka daerah Setiabudi 4.000 jadi 1.500 jeung 6.000 tambah 4.000 sabaraha 250 pinter saja mati pinter teh bau dahar lain daharna cenah di mana jadinya yanda pun sasak tapi saya nyangsal dina sasak eta deungeunana jadi Kang bener Kang enak tinggal akang ngamanfaatkeun bahwa ieun pamajikan akang teh seorang wanita yang potensial arti tidak akang potensial henteu potensial dangkap aja lain gereng ayeuna mah kieu potensial itu iya jadi almun akang hayang ngarti potensial si Ece sina ka Jakarta urang jeung akang nanyakeun ka bapak naon ari potensial ayo itu benar setuju temen kitu setuju sanyaho oge teu kitu henteu ka bapak oge lu semur aya nu gelo di jalan tanyakeun jalan ke Garut ka mana ulah dianggap heureuy Kang nanyakeun ka nu gelo urang kabari keur cek ka urang ka nu gelo sabaraha keur malam Kemis kumaha jawabna 7.3 IPK keluarna dipasangan ku urang terus keluar 7.3 kan bona leungit palingan dina saku dewe kayak bensin yang tadi nu silaing leungit tadina kurang ngomong kieu kan 7.3 dibalikeun 15 ayeuna urang ka bapak tah mana ongkosna jam bisa ka Jakarta ya urang atuh doakeun nya Kang nya rek nyangan pagawean ka Jakarta ka Bagio Dibeli
nu ngaran hirup. Tadi nama geus aral hirup trek sangsara jeung rek balangsak salilana. Tapi disangka bakal menangkeun orang Jakarta. Aduh, aing mana tadi lieur eueuh ragap taya baju jelesot mani dahar korek-korek kecok. Baru tadi nama aral, baru nama rek minum racun beurit aing teh. Jeung jembatan hirup sangsara mah kajen modar. Aing pek teh sanggeusna ngimpi karagaragan bulan jeung bentang dua tolomong. Aing jadi manggih kesenangan hirup di Jakarta. Aduh, radio tip gue asik. Ada peningkatan. Asik juga nih. Kemana suamiku yang tercinta? Pah. Duh, jika lini soalnya mah. Nineng naku salaki teh ari awak leutik, ari soram ning ngageledug. Pah, papa Mas Bagio. Jangan meringkuk di situ atuh. Kesinihan dong dikit. Heran gak hujan gak apa tapi kok basah tuh bantal. Ngompol. Masa ngompolnya kok oh pantesan yang basahnya bantal. Kalau ngompol masuk akal, seimbang dengan badan. Jadi jarak antara basah bibir dan basah ngompol. Ya, mau di ngompolin. dekat dulu. Mas Bagio harus tahu kebersihan dong. Iya udah. Ini kan istri bukannya WC umum. Ngimpi. Harus bisa membedakan. Ngompolnya ngimpi. Oh, ngompolnya ngimpi. Iya, jadi ngecer-ngecer kamu terus di bawah pohon pisang kepengin pipis dalam mimpi. Gitu. Jadi udah keterlanjuran. Kamu biar ngomong sehari semalam tadi. Masa bodoh nggak ngerti ngomong apa tadi. Yang tadi saya bicarakan, maaf saya tidak akan membicarakan suami karena Iya tapi kan perlu denger, siapa tahu rahasia. aduh Mas percaya. Kumaha eta mah naon apa itulah jangan. Mas, Orang kita hidup di Indonesia ngomongnya bahasa Indonesia. percayalah Mas, saya tidak akan mengkhianati suami. Ya biar tidak mengkhianati kalau curikan. Orang saya emangnya saya tidur? Enggak, dengerin kamu ngomong apa tuh. Aduh Mas, Enggak tahu nih di sebelah saya kamu sendiri kamu Sunda nih. Mas percayalah, aku tidak akan mengkhianatimu. Aduh, nggak usah pakai sandiwara lah. Udah pakai ngomong sandiwaraan susah, nanti saya bayar honornya gimana loh. Yang wajar. Aduh. Percayalah Mas, aku sudah dibahagiakan olehmu, aku tidak akan minta honor lagi. Aduh, ngomongnya kayak bintang film. Yang wajar aduh. Kalau saya Mentertawakanku ya? iya, aku ini heran aku. Dari segi apa aku ditertawakannya? Ya segi sejarah. Lah saya itu kan kawin dengan kamu. Iya? Lah saya nggak tahu bapakmu itu siapa. Lah iya dong, saya itu bingung mikir loh. Mau saya catat di dalam sejarah. Istri saya namanya siapa, anaknya siapa kan nggak tahu. Sebelum saya nikah dengan Mas Bagio, kan saya sudah mengajukan biografi. Siapa bilang Yang tempo hari itu dipintal-pintal itu. wong kita ketangkepnya apa itu kawinnya ketangkep basah. Mas, sini sebentar. Iya. Jangan ngomong-ngomong tentang kertas malu sama tetangga. Lah ya kenyataannya begitu. Justru kalau yang namanya jujur itu hukumannya ringan. Gitu. Tapi kan kejujuran untuk pribadi mas sama dengan membolekerkan itu mas, kalau kata orang Bandung tuh membolekerkan. Aduh, tambah itu nanti baca kamusnya mana itu membolekerkan apa? Membolekerkan itu mas, kalau kata orang Bandung tuh membolekerkan. Aduh, tambah itu nanti baca kamusnya mana itu membolekerkan apa? Nah ini. Apa itu? Baca apa tuh? Tuh baca, membolekerkan itu jadi apa ya? Seperti kita kencing di pasar. Wah, hanya dikeroyok dong. Kalau kencing di pasar dikeroyok ntar. Maksudnya apa itu? ya justru kita ini jangan membuat apa seperti barusan kata Mas Bagio, kencing di pasar itu dikeroyok. Karena kita sudah melanggar aturan. Karena kita harus menjaga kebersihan. Kebersihan itu sebagian dari iman. Waduh, seneng saya punya istri ada kemajuan li. Baru ini. Iya. Tapi kan ini berkat papa. Iya, papa sama mama ya. Iya. Tidak sangka saya sampai bisa dibimbing ya.
Makanya saya tuh kalau manggil papa sama mama itu bingung saya tuh. Kok bingungnya? Lah iya, itu kalau disambung nggak enak banget itu. Nggak enak itu Bagio lagi mamah pisah dengan papahnya gitu kan kayak. Makan pisang sama papahnya itu kan udah repot banget tuh. Papa pisang dimakan lo tau nggak? Makanya kagok saya kalau ngomong mama papa itu. Mas, udah. Kamu mau membicarakan aja yang udah-udah. Iya, makanya. Sekarang saya ada ini mas, Ada permintaan. apa? Lihat yang sebelah rumah mas. Sudah beli apa yang kayak tampian tuh yang di atas suhunan tuh yang di genteng rumah itu. Suka ngintip kamu? Bukan ngintip, kemajuan tetangga kita Iya, sekarang. bisanya tahu suka ngintip. Itu sudah nggak diintip lagi, udah nembrak mas di atas genteng. Oh gitu, jadi kalau ada orang beli-beli ngintip aja kamu. Bukannya saya ingin dong mas, seperti katanya dia bisa nyetel Malaysia, bisa nyetel Filipina. Ngapain nyetel luar negeri? Nyetel saya aja udah cukup. Saya suruh ngoceh kan rame aja Malaysia didengerin, Filipin. Nah, terus Perang melulu ntar di sono. iya justru kita kan harus ada apa perbandingan, bagaimana keadaan di sana, bagaimana keadaan di kita. Nggak usah dah, nggak usah perbanding-bandingan sana luar-luaran. Kita sendiri banyak kekurangan. Terhadap papa dan mas. Yang jelas itu harus sadar lingkungan. Itu aja dulu. Oh Darsi itu ya, sadar lingkungan. Sadar lingkungan kok Darsi? Sadar lingkungan darling. Kalau darling, kalau bahasa Inggris itu kan kekasih. Lah iya. My darling. My darling. Oh itu. Mas Bagio my love. Nah iya. Aku I love you padamu mas. Aduh. Mas. Iya. Aku bahagia, tadinya aku akan punya suami kamu tuh, aduh Ragu. ragu, Ragu. takut kecewa. Kecil ya kecil kan. Takut bisa tidak bisa membahagiakan. Iya bisa bener ya. Saya udah merasa kok kalau kecil itu mesti dilakukan. Iya iya iya. Iya mas. Senangnya yang gede-gede gitu ya kan. Iya. Karena yang namanya kebahagiaan rumah tangga tidak cukup dengan uang dan Dan bukan karena gede kecil. Tapi swear mas ya, swear dah. Aduh, kamu ngomongnya swear aja swear gitu. Swear, swear ya, sumpah, sumpah. Di luar dugaan, swear dah. Iya, iya, iya. Tapi kenyataannya saya bahagia loh. Oh jelas harus. Ngomong kawin sama Bagio kok. Harus bahagia. Waktu kata Mas Bagio ya, untuk kita mencegah penyakit-penyakit kita ini harus waktu dulu tuh diisuminasi rames. Aduh, imunisasi. Nah itu. Imunisasi. Alhamdulillah saya sehat sekarang mas, tidak akan terserang hepatitis. Ya itu. Gitu. Ya kamu itu kan udah gede, nggak perlu pakai imunisasi kalau yang masih orok. Udah ngomong udah nggak karu-karuan. Tapi sekarang mas rupa-rupa imunisasi itu tidak hanya serupa mas, yang sudah dewasa juga ada seperti mencegah penyakit hepatitis B. Tahu nggak hepatitis B? Apa itu? Burayut. Saya ikut-ikut ketawa burayutnya nggak ngerti loh aku tuh. Itu burayut apa burayut? Apa istrinya Pak Rayut? Bukan. Ya, mungkin juga. Ya, kan ya burayut. Burayut. Istrinya Pak Rayut. Ya. Kalau bulldozer. Anaknya Pak Doser. Ya aduh. Sangka ya mas ya. Sangka nggak sangka, saya juga seneng loh ketemu kamu jadi istri saya gitu, seneng deh. Udah seneng. Mas itu yang dipakai bukan kau sangsang, kutang saya. Itu kutang saya yang dipakai. Nah, tapi enak ya dipakai. Pas ya pas. Iya ya. Tapi memang kita sudah satu jiwa mas, dari pakaian juga serba pas. Iya. Punya Mas Bagio dipakai sama saya pas. Pas. Punya saya dipakai Mas Bagio mejehna. Mecena. Iya mejehna tahu. Mecen. Jadi Mas Bagio harus bisa membedakan mana mejehna mana mejen. Kalau mejehna itu ukuran, kalau mejen itu hapek mas bau. Oh, mecen itu. Nah, jadi harus bisa membedakan antara mejen dan mejehna. mecena ya. Jadi itu sedikit-sedikit bedanya mas. Iya. Mas Umi. Aduh. Kalau nyium jangan jidatnya, pipi. Oh ini jidat? Loh, Kirain saya pipi. aduh, lihatnya madep kemana sih ini? Pipi sama jidat kan lain. Tapi kamu nyium kok gatel ya? Hepatitisnya baik. Ada apa? Hepatitis ya?
Saya sudah ini Mas tadi makan mangga bacang. Iya deh, makan udah mangga tahu lah. bacang nggak dicuci. Iya nih. Jadi ini saya namanya Bagio kawin dengan orang Sunda. Kalau dulu kan nggak boleh katanya, ya nggak? Iya katanya kalau lakinya orang Sunda, istrinya orang Jawa, Nggak boleh. karena nggak boleh lebih tua. Iya. Punten. Itu penjajah itu. Punten. Penjajah nanti cawan itu. Jangan, tak dulu. Itu punten tahu nggak punten? Punten. Apanya pindah? Loh, itu Punten. itu orang apa manusia itu? Tunggu sebentar ya, saya mau cari dulu ya. Intip dulu, intip. Intip dulu. Mas, ini Mas. Sini Mas. Ya apaan? Apa sopok nih? Orang tapi kayak geluduk. Halo. Lihat Mas, lihat Iya, dari nih. gordeng. Punten. Iya. Kamarana si manusana ieu teh. Loh, waduh. Suaranya pakai treble. Itu namanya suara stereo itu Mas. Itu stereo ya. Stereo. Mulutnya di sana, suaranya di sini gitu ya. Waduh. Itu mulutnya yang mana itu? Yang mulutnya yang mana itu? Nanti dulu Mas, Oh, itu mulut itu nunjuk. Saya kira kuping itu. Itu susah. Itu binatang langka. Wah, jadi itu binatang langka. perlu dilestarikan nih. Kalau enggak dicemplungin aja di ujung kulon itu. Mas, saya sangat bahagia mendengar itu binatang langka. Iya. Satu keuntungan buat kita. Kenapa? Kita ajukan saja seperti ke taman safari. Kan Itu. membutuhkan orang seperti ini. Oh gitu ya. Karena sekarang macan kehabisan Jangan makanan. ngomong naon sih anu, dengar tipis. iya, nanti itu dibilangin. Suruh masuk dulu. Tadi tahu nggak dia kata dia, eta ngaromong naon sih? Iya, teh. Kena naon cenah nya? Ngerti nggak? Kadia calik ngalosor sini. Iya. Kumaha kamu ngomongin dong itu suruh masuk. Begini, ikutin kalau saya bicara ikutin ya. Itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah kasihan dia. Ikutin ngomong saya. Iya. Mangga. Linggi. Mangganya api. Bukan mangga yang suka dimakan. Kalau itu mah mangga, kalau ini mah mangga. Apa bedanya? Kalau mangga itu yang udah mateng. Udah mateng. Mangga itu mentah. Bukan. Kalau mangga itu silakan masuk. Oh. Please. Oh please. Yes. You want to drink? Trik anon. Malah nggak karu-karuan ah. Ayo saya marek ditarima moal ieu teh. Mangga nanas. Bukan, nggak usah pakai nanas. Nggak usah pakai nanas. Mangga itu suruh masuk. Suruh nanas masuk. pelan-pelan. Ngabur aja. Kalau gitu begini Mas. Kalau mangga apa? Mangga, nanas, pisang. Kalau pisang suruh langsung ke WC. Pisang jambu. Mangga cari Itu. kado kasihan. Ini, Ya. aduh boneka teh bisa ngomongnya. Ya. Ini binatang langka ketemu boneka. Udah bagus ini. Ya toh binatang langka ketemu boneka. Kasih aja sama si Asep Sunaria biar jadi wayang sekalian dah, wayang golek. Orang gini dikatakan boneka. Tapi Mas, yang boneka ini saya apa Mas? Nggak tahu dia sih liriknya ke saya. Emangnya ada sunduknya saya ini. Tapi ini kita harus pembicaraan dia menganggap boneka harus kita sikidili sekilidi apa? Sibiliti. Bukan. Selikidi. Sarik-sarikan. Bukan salik sikan. Selidiki. Nah, Jadi kita selidiki dia Iya. tuh bicara boneka tuh ke Mas Bagio atau ke Mama. Coba tanya. Coba silakan masuk. Ya, mau dikasih air enggak saya? Nah, udah deh. Baru bertamu sekali udah serakah banget. Enggak sekalian makan aja, makan mau makan. Mau ya, tidur mau. Iya, mau. Ayo saya mandiin yuk. Apa mau gimana? Iya. Ini kali Mas yang namanya manusia suaranya bebek. Kayak Lek. lah gitu. Waduh bertelur. Baru ngomong gitu bertelur ini udah dia. Coba. Saya manusia Ya, biasa, Pak. iya, saya boneka gitu. Iya. Saya orang
rambutan gitu. Nah. Ya, silakan. Ibu, Ya. duduk aja duduk di atas, nggak usah nangunjar begitu, nggak usah emok. Mohon maaf saya nggak bisa, takut dijajar anjing. Tahu nggak Mas nangunjar? Ngapa itu? Nangunjar tuh kakinya dilempengin. Oh. Tahu nggak digegel? Digegel apa itu? Gegel itu gigit. Oh, gegel gigit. Iya. Oh, saya itu dulu ketemu kamu juga sebetulnya tersinggung loh sama mertuamu. Kenapa? Lah itu saya suruh gigit ember. Wah, dipanggil saya itu, Pak Gioka dia, tak cokotkan ember. Nah, kan saya cokot, saya gigit kalau orang Jawa itu. Kalau di Sunda itu cokot itu bukan gigit, kalau cokot itu ambil. Makanya kan saya salah ngerti ember, saya gondol-gondol. Iya kan. Oh, pantesan giginya habis gara-gara itu. Iya, karena gondolin ember, mangga. Ibu mangga lingi ibu. Mangga. Mangga. Oh, bening itu nih nembak lah. Mangga cenah. Ibu itu dari mana? Siapa nama? Ada maksud datang ke sini? Oh iya, sehubungan saya datangnya ke sini. Loh, iya. Gitu saya teh akan neangan pagawean gitu. Kalau ayah di dia saya hayang digawe. Suruh bikin apaan gitu? Suruh digawe. Bukan. Ya maksudnya dia Paling buat sop kaki. Maksudnya apa sih gawe? dia tuh dari daerah ke kota, karena orang tuh kebanyakan ibu kota dijadikan sasaran jangan penuh nanti, dan lagi nggak menerima orang-orang seperti itu. Di kita Binatang langka gitu. Itu bikin pandangannya rusak nanti. tapi kesian kalau lihat syariatnya. Lihat lahiriahnya kesian. Saya mah lagi Nanti dulu belum saya ajak ngomong. Saya lagi memperbincangkan kamu dulu. Ini perlu nggak diterima ini? Tapi kalau lihat ya terima saja. Yang diajak ngomong gini istri saya malah yang. Tapi kalau saya ini ingat saudara saya, Mas. Ya, kamu punya saudara gitu? Enggak. Kalau tahu saya cerai. Ya, bukan begini deh. Asalnya si cantik, Mas. Oh itu. Terus kena korban kereta api Bintaro itu, ketabrak ininya jadi mukanya rajet. Percis ini, Mas. Oh gitu ya. Nah ini seperti korban tol. Ya tadi nama saya teh bagus Pak. Oh bagus ya. Jadi terserang itu terowongan Mina saya. Ya kalau saya memang tidak akan mendahului suami. Iya ya. Sejelek apapun yang namanya suami harus dihargai. Ya pokoknya kita mandang sebagai seorang manusianya. Iya. Ya kita tidak boleh memandang apa wajah. Iya. Yang penting hati. Nanti dulu saya lagi ngomongin. Yang penting itu Jadi kerja. Bapak ngomongnya sama siapa? Sama Uin apa lagi? Sama istri, tapi yang nyaut kamu terus. Jadi ini maksudnya gitu kan. Jadi begini Mas Bagio, saya tidak mau mendahului suami untuk penerimaan dan enggaknya pekerja ini, karena kita ini kan dilarang saling mendahului. Iya. Karena- Ya nanti nyerempet ya. Iya, kalau kita saling mendahului itu akibatnya suka kebanyakan korban akibat saling mendahului. Iya, nyalip gitu, senggol-senggolan. Senggol-senggolan. Jadi Ibu ini suami nak, Bapak ini istri nak. Bukan piaraannya. Iya anu mana awewe anu mana lalaki. Ngerti nggak Mas sama? Iya, ya kalau belum tahu mana suaminya suruh ngopok aja. Suruh ngopok. Aduh. Maksudnya bagaimana Mas? Karena lihat aja, saya kan harus mengadakan kegiatan senam. Ya. Pahitness. Fitness. Nah, Ya. kalau saya sedang pahitness dan sedang senam, Kalau ngomong bahasa yang bahasa internasional itu harus yang benar. Fit. Aduh. Ini bibirnya digigit. Nah, digigit. Kenceng. aduh, gigit beneran. Jangan. Fitness. Jangan kayak teman saya. Kenapa? Ngomong serba salah. Wah itu continue Indonesia datang. Maksudnya kontingen. Kontingen, jadi continue. Iya, continue. Teman saya juga begitu Mas. Gimana? Kesal dah ibu saya, pikirannya selalu mayoritas. Lu apa itu maksudnya? Nggak tahu. Lu udah ngomong banyak nggak tahu lagi. Makanya kalau ngomong itu yang benar. Pak, saya mau diajak ngomong mau. Nah, Bapak, Ibu nanti kalau di Jakarta saya infus. Biar
SD ekpos, di ekpos. Emang betul mas, orang begini harus diberikan sensasi apa? Sensasi. Sensasi. Nilai teh Pak Baliut aja. Mangga, Ibu. Dari mana tadi? Aslinya dari mana? Oh, saya dari situ tuh, dari di mana mah lembur kuring pohon deui. Mana itu? Katanya lembur kuring lupa lagi. Dia apa daerah sendirinya saja udah lupa. Oh, lupa ya, pikun ya. Pikun kayaknya. Jadi saya ini udah lama di sini sih, putar-putaran terus, Pak. Nggak pusing, muter-muter. Udah sampai liur sih kuring. Aduh. Jadi maksudnya ibu datang ke sini mau apa? Jadi kasasabe kuring mah. Gitu. Jadi Apa? Jadi datang ke sini tuh bukan mau cari kerja, nyasar. Oh, nyasar. nyasar gitu. Oh. Nggak tahu jalan. Sugan teh ieu teh eta keur bararang dahar geuning cing ada plu. Benar sih. Disangkanya kita lagi makan. Oh, gitu. Mau nimbrung. Di rumah. Bukan, ini lagi gigit-gigitan bantal ini. Dikira makan. Waduh. Mangaling ibu di daerah Sundanya ibu tanya. Pohon di Sunda. Kalau resan abi oge sami di abi di Bandung nepankeun saja dengan teh. Abdi Mohon. Dewi Arimi. Ya. Arimi kan. Iya, anu ibunya Gatot Kaca. Yang suka dipakai anak Celana. zaman sekarang celana begi. Oh, bukan emangnya. Itu sih Jin. Bukan. Saya nepangkeun Pak, saya Bi Ijem. Nah ini ijem namanya ijem. Bi Ijem. Oh, ini yang nama Bu Ijem ini. Ijem, Bu Ijem, kenalin ya. Saya enggak. Lince. Oh, Lini. Bukan Lini, Lince. Lince. Ya, kenalkan saya Hendrik.